Rek, Cuy. dia di kampung mah adem kan? Oh. Suasana kan? Tapi kamari mah hujan bae dia, Bil. Oh, kemari mah caah. Oh. Banjir karena musim hujan. Oh, tapi kuari mah halo doh. Kalau do, alhamdulillah. Cai ge doang na geus teu caah kuari mah doang na. Herang mah bisa jadi. Dia yo ayang nempo jembatan anu indah yo. Ka dia yo. Oh, bener. Coba mana? Tempo ke dia yo. Engke yo. Pokoknya mah indah nempo pemandangan. Oh, kamu ieu sore ki ho. Oh, asa bright, ya bright karena pemikiran jeung ieu ge nempona. Bandung mandi doang nanya. Oh. Iya ya, anu disebut jembatan gantung, teh doang kieu. Oh. Lembur, lamun di lembur, jembatan digantung. Oh. Tapi dia henteu ka abe jelema dia bisa melewatan jembatan gantung. Kamu di kota mah bisa enting henteu. Di lembur geus biasa. Tempot. Oh. Terus. Ya mah belum tentu bisa. Oh nya. Ini mau orang di depan meureun, pokoknya nanti tarun. Motor itu biasa mah dia ini sih lo. Indah tuh rek gitu. Mantap. Baru mancing tuh. Ya tak ada musep. Oh nya. Alah. Coba lo kan Mil. Bos, menang. Mana? Yeay, bohong. JJS eta mah. Yang musep pernah bari jalan-jalan sore. Tapi dia ulangan nempo anu mandi dia di lembur mah mandi di cai gede dong dia. Eta dia. Kalau ke dia mah, oh eta meureun suasana biang teh eta meureun. Dia geus nyaokan rek aya nama anu disebut jembatan gantung anu aya di kampung. Oh iya dong kieu model ho. Nah, bilih anu teu nyaho ka anu di kota bejaan rek. Anu di kota baraya anu di kota pokona mah jembatan gantung ya di lembur teh modelna kos kieu. Tuh. Indah pokoknya pemandangan di lembur, jembatan ge tuh.